Para mitra kumadaramang, alhamdulillah mangjaya hibar pangdu ati para wargi sadaya. Tiasa mancen tugas diinteraskeun hanca dongeng nu katunda, judulna Kasarung Kasayang Maung, karangan Kileksa dina bagian ka 36. Mangga 36 episode urang ngahancai dongengnya. Mangga para mitra Bandungan sa episode. Mugi-mugi we para mitra dongeng ieu tiasa juga makeun etang-etang hiburan pangbeberah mana. Carios nyambung judulna Kasarung Kasayang Maung karangan Kileksa. Ieu dongeng kapungkur para mitra. Zaman kapungkur pisan rupina Kileksa ge naon teh ngagarap ieu dongeng nuju anom kene kitu nya para wargi. Mangga atuh. Ari para mitra anu namina anak bangbung naon cenah kuuh para mitra. Anak bangbung teh namina kuuh. Mangga Kasarung Kasayang Maung karangan Kileksa urang teraskeun. Ayeuna nincak bagian ka-36 wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya mangga urang lajengkeun deui dongeng enteng judulna nyaeta Kasarung Kasayang Maung karya Kileksa. Wilujeng ngadangukeun. Sigana Jang Sarim ge ngarti perkara nu dicaritakeun ku Mang Lobe. Urusan ulah digebrus kana hutang teh cenah kitu. Atuh harita Palobe ge tuluy nyarita. Tah, geuning ngarti Jang Sarim teh. Oh, syukur ari kaharti mah Jang Sarim. Tapi kade ujang ulah pageuh teuing nyekel kana eta katangtuan. Ari sababna jalma mah tara leupas ti hutang satungtung loba pangabutuh. Tapi urang kudu tanggung jawab pikeun mayarna kalayan tepat dina waktuna. Lamun teu bisa tepat kudu tamada atawa sasadu ku basa nu hade. Tah, kumaha nepi ka dinya ka hati Jang? Cek Palebe bari mencrong. Kasih Sarim atuh pok ku si Sarim dijawab. Kartos Palebe lah. Ulah ngobrolkeun perkawis hutang isin abdi teh mangkaning abdi mah salimana hirup teh diliput ku hutang kitu tah. Mangga teraskeun perkawis nu sanes we lah. Ulah kana hutang wae di janten abdi teh. Naon teh era parada kitu lah. Bener Jang Sarim. Memang bener ketang. Oi sawab kuring ge dasar loba hutang. Tapi teu naon lah. Satungtung urang sanggup keneh mayar mah. Satungtung urang masih keneh tanggung jawab mah. Lantaran haringan sakadar hutang duit atawa barang mah masih keneh bisa diteangan atawa diala. Ngan kuring rek amanat ka sarerea boh ka Jang Sarim, boh ka Jang Otong, sareng ka Mang Haris. Omat. Lamun urang boga hutang budi sing bisa mayarna lantaran kahutangan budi kacida beratna sabab kudu dibayar nepi ka tutup umur. Lamun batur nyieun lampah hade ka urang kudu bisa males ku kahadean deui ulah nepikeun ka mulang sengit. Jadi sagarupa kahadean batur teh bales ku urang kahadean teh. Jeung deui sing nyieun loba kahadean ka batur. Kitu nu penting mah. Naon sababna? Cenah urang nyieun kahadean we. Keun we sugan batur males kahadean, ulah boga pikiran kitu Jang Sarim. Demi urang nyieun kahadean ka batur teh kudu ridho lillahi ta'ala, ulah boga pikiran hayang dipulang tarima. Lantaran jelas sing saha jelma nu bisa ngajenan ka batur baris diajenan deurina ku batur. Ieu mah geus hiji katangtuan Jang Sarim. Contona kieu Jang Sarim. Lamun Jang Sarim jadi jelema nu hade loba kahadean ka batur geura rasakeun ku diri sorangan papangi jeung batur teh geuning batur teh make jeung nanya miheulaan ka Jang Sarim.
tapi lamunjang Sarim loba nyieun kagorengan ka batur. Hartina mah henteu nyieun kahadean kitu tah. Jelas di mana Jang Sarim papanggih jeung batur teh. Babaturan urang gitu. Mana daek nanya ka urang. Tah sedengkeun kunanya oge ku budi basa nu alus, ku budi basa nu hade, ku imut anu manis geus ngarupakeun hiji kahadean kitu Jang Sarim sabenerna mah. Jadi sakali deui ayeuna mang rek nyarita ka Jang Sarim terutama oge ka Jang Otong pang nama anu masih keneh ngarora. Anu masih keneh loba pikeun pikahareupeunana. Sakali deui kahutanganna barang mangrupa duit mah babari mayarna. Lantaran duit bisa ditereangan nepi ka bisa lunasna. Tapi kahutangan budi dibayar nepi ka tutup umur. Lamun batur nyieun lampah hade ka urang kudu males ku kahadean deui ulah nepikeun ka mulang sengit. Sanes kitu Mang Haris. Cek palebe bari ngareret ka Mang Haris atuh pok Mang Haris dijawab. Koe nyaleres pisan palebe. Nanging palebe teh aya pikeun naon ye saleresna pang ngangkir ka jisim kuring teh ye. Mangga urang gua rasa sarengan saupami palebe kenging karerepet. Bukakeun we permasalahanana supados kuring sapara kancang arti. Atuh tiasa ngabatu insyaallah dibantu. Dina teu tiasana panginten menisim kuring teh ngilu mikiran kitu tah. Cek Mang Haris jiga nu geus teu sabar kana naon-naon nu bakal dibadamikeun ku palebe. Gancang ku palebe dijawab. Nya mangga ari kitu Mang Haris. Urang guar keun. Soal sieun jeung hutang mah tong diteruskeun deui. Ari pangabutuh kuring ka Mang Haris teh kieu geura. Kuring teh mangih hiji pasoalan nu perlu dibadamikeun jeung papada batur. Sedengkeun kuring teu boga batur geusan pakukumaha sarta pikeun ngabudalkeun isi hate kuring. Tah kitu pangna kuring ngangkir ka Mang Haris teh. Jadi kuring derek nyaritakeun hiji pasoalan ka Mang Haris. Kumaha kira-kira na Mang Haris rek narima Mang? Ari palebe. Apaan tadi ge sanggem sim kuring? Mangga ku sim kuring bade di Bandungan, sok geura budalkeun ka sim kuring, sagerupi unak-unak manah palebe teh. Tuh nya syukur atuh syukur. Syukur alhamdulillah muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Di mana geuning karas aku kuring sorangan. Ai kuring loba batur maresep pikeun pakukumaha kieu geuranya Mang Sarim. Mang Haris. Sok Bandungan ku Mang Haris, oge Jang Sarim katut Jang Otong. Kuring teh waktu kamari balik tahlilan ti Basuri, di dieu geus kasampak alo kuring ti Cihanjuang. Nu ngahajang-hajang ka kuring. Sanggeus ngobrol ngaler ngidul tungtungna alo kuring teh nyaritakeun hiji kajadian nu tumiba ka urang lemur Cihanjuang. Ari nu boga lalakon nya nu katelah Mang Itok jeung Basuri tetangga urang. Ari nu kajadianna mah kieu geura ye. Cek palebe derak-dak nyaritakeun dongeng alona. Ari nu dicaritakeun tayalian iwati tarungna Mang Itok jeung Basuri di lemur Cihanjuang. Malah sakur nu kajadian di lemur Cihanjuang mah palebe teh geus nyahueun sarta harita ge didongengkeun ka Mang Haris. Ari nu tiluan nyatana Mang Haris si Sarim katut si Otong. Meni colohok we ngadenge caritaan palebe teh. Gawena ceruk cerek we bari gogodeg. Bakat ku kaget jeung heran. Sanggeus beres nyaritakeun lalakon di Cihanjuang, pok palebe mungkas caritana. Nah, tina ieu lalakon rek dibadamikeun jeung Mang Haris. Jadi bibit buitna teh ieu lalakon teh Mang Haris ta ieu. Lantaran kajenting saeutik tangtu bakal aya patula patalina jeung urang sararea urang lemur Cikarancang kitu Mang Haris. Cek palebe nyaritana eureun heula sakeudeung. Sabuat palebe ngaso pok ku Mang Haris diselang. Oh janten kitu lalakon Basuri teh nya.
sangka sacongo bu Basuri teh bakal ngaramekeun ka lembur batur. Padahal matunya geus we ka lembur batur mah tong ngaramekeun peureun di lembur urang. Matak gentur jeung guyur salalembur. Wah. Eta mah ku Basuri ceuk paribasana ibur salalembur ear saja jagat. Atuh. Di lembur batur mah atuh ulah atunya. Nah, kabina-bina teuing eta Basuri. Terasna kumaha salajengna palebe? Cek Mang Haris. Harita palebe tuluy nyarita. Nya saterusna mah kieu Mang Haris. Kulantaran lalampahan Basuri teh geus yakin matak ngaributkeun, matak ngarugikeun, matak ngaramekeun, malah matak ngabahayakeun kana kasalamatan jiwa warga kampung urang. Kumaha lamun Basuri urang penta kasadaranana sangkan pindah ti lembur urang. Kira-kira Mang Haris satuju atawa moal cing? Cek palebe bari neuteup ka Mang Haris. Atuh kebeg Mang Haris ngarenyag. Barang ngadenge usul palebe leng Mang Haris ngahuleng jiga nu mikir kacida ulangna. Malah si Sarim jeung si Oto ngarilu ngahuleng sarata ngilung mikiran persoalan anu keur disanghareupan ku palebe jeung Mang Haris. Sanggeus rada lila ngahuleng pok Mang Haris nyarita. Oh, janten palebe teh gaduh maksad kanggo ngusir Basuri. Nah, parantos diemut langkung paos palebe. Margi numutkeun emutan abdi mah asa mustahil tiasa ngusir Basuri. Sajabi ti kitu Basuri kalebet kana reng-rengan para sesepuh lembur. Janten asa abot saupami ngusir Basuri mah. Jawab Mang Haris ngabudalkeun eusi hatena. Manehna kurang panuju lamun palebe boga niat ngusir Basuri. Lantaran memang bener lamun dipikir saliwat mah eta hiji pagawean anu pikanyerieun batur tapi gancang ku palebe dijawab. Mang Haris. Eta teh bener pisan. Malah kuring ge teu boga niat ngusir ka Basuri teh. Tapi kuring marek ngentak karidoanana ti Basuri sangkan pindah ti dieu tempat cicingna atawa pindah kalakuanana kitu. Jadi tina salah kana bener. Lantaran geus jelas Basuri teh ngaganggu kana katenangan balarea. Contona we nu tumiba ka urang jeung urang lemur Cianjuang, cobi ka hartos henteu. Jadi maksud kuring teh lain ungan ukur hartina mah pindah tempat teh lain pindah imahna, lain ngan kudu pindah kalakuanana, sepak terjangna. Kitu diantarana. Mang Haris ngahuleng. Ngadenge caritaan palebe dipikir beuki kapikir dirasa beuki karasa geuning bener caritaan palebe teh. Teu mencog saeutik oge yen bener lain nu dimaksud pindah patempatanana. Atuh lamun teu bisa mah pindah kalakuanana, pindah cai, pindah pilempangan. Harita Mang Haris nyarita, wah, kahartos prabadinya nama palebe. Nanging naha alasan sakitu teh cukup pikeun ngusir Basuri. Cobi terangkeun contoh anu sanes ngeunaan kasalahan Basuri nu ngarugikeun ka urang atanapi kasalah sabios warga urang kampung. Cek Mang Haris nyaritana beuki peureus. Peureus kadengen aku palebe mah, tapi teu ieu jadi pikeun soal pikeun palebe mah. Malah kalah nyarengeh seuri nanakeun jelema sabar jeung gede tinimangan sarta kabijaksanaanana. Pok palebe nyarita deui sorana angger tenang. Mang Haris, kuring rek ngajelaskeun sakali deui yen kuring mah teu boga niat ngusir ka Basuri. Lantaran basa model kitu teh memang kasar kadengena. Tapi niat kuring rek nyoba-nyoba ngageuingkeun ka Basuri sangkan pindah cai pindah pilempangan. Ulah terus-terusan nincak jalan anu salah. Tah, lamun ku jalan kitu teu nurut kakara urang ngajukeun pamenta sejen sangkan Basuri pindah tempat ti lembur.
tapi lain ngusir lainnya lain contohna kuring geus ngadenge yen basuri nyen hiji reka perdaya pikeun ngala salah seorang warga kampung urang ari jalmana kabeneran aya di dieu kitu tamang Haris cek palebe bari rutret ka Mang Haris jeung ka si Sarim katut si Otong hari Mang Haris harita geus narik napas panjang rek nyarita deui tapi jigana bae si Sarim geus taki-taki titati oge ngilu nyarita reg palebe eureun heula langsung si Sarim muka caritaanana ke punten kasadayana nya sim kuring bade nyuhunkeun widi kanggo ngiring jabung tumalapung ngiring cumarios diwidian nuhun teu kawidian bade maksa margi sim kuring gaduh lalakon aya patula patalina sareng basuri ieu ari nu dimaksa da kieu geura ieu kanggo bahan pertimbangan palebe sareng Mang Haris sim kuring bade ngadadarkeun pangalaman mangga karupingkeun we cek si Sarim bari dadak-dak nyaritakeun lalakonna nu kaalaman ti mimiti nginjem duit ka basuri nepi ka danget harita kabeh dicaritakeun taya nu kaliwat para mitra sadaya ditetek ti awal nepi ka akhir nepi ka bubuk leutikna ceuk paribasana didongengkeun kabeh ku si Sarim. Para mitra sadaya sanggeus beres ngobrolna si Sarim terus dipungkas ku nyarita kieu sakitu pangalaman sim kuring teh palebe kitu deui ka Mang Haris mudah-mudahan aya guna sareng mangfaatna kanggo megatkeun prabu catur antawis palebe sareng Mang Haris. Ari pangalaman sim kuring teh sanes ngan saukur jijieunan tapi leres-leres kajantenan kanggo ngayakinkeun ka palebe sareng ka Mang Haris abdi sayagi kanggo disumpah saupami diperayogikeun sakitu piatur ti sim kuring. Cek si Sarim nyarita meuni dariana keur puguh Mang Haris jeung palebe colohok bengong ngadenge lalakon pangalaman si Sarim. Lantaran nyage palebe nyaho tapi teu nyaho kana lalakon nu salengkepna. Teu nyaho nepi ka bubuk leutikna. Sedangkeun si Sarim satuhu kana janji jeung basuri ari satadina mah. Tapi kulantaran nempo dua jelema, dua tokoh keur hoghag Prabu Catur mah si Sarim teh teu bisa cicing. Kapaksa buka rusiah basuri dibudalkeun kabeh. Ari nu dimaksud sangka nu debat gancang eureun. Sabab lamun diantep bisina mahan goreng akibatna ceuk pamikir si Sarim. Malah harita keneh hasil geus bisa katempo. Lantaran Mang Haris sanggeus ngadenge caritaan si Sarim jadi ngahulang mikiran usul palebe. Tarang dikerungkeun ari halis dituru naekkeun. Siga nu ulang mikiran. Ku sarerea diarantep wae teu aya nu wani ngaganggu. Sangkan mikirna jongjon. Sanggeus rada lila pok Mang Haris nyarita sorangan, sorana leuleuy jeung salse. Palebe jeung Jang Sarim nya kitu deui keneh Jang Otong nya. Mang teh satadina mah teu boga sangkaan nu sarupa kitu ka basuri teh. Tapi ayeuna sanggeus ngadenge dongeng palebe jeung caritaan si Sarim, Jang Sarim, mang jadi mikir dua kali. Lamun kitu lalakonna mah jigana pamenak palebe teh aya benerna sarta kuring bakal nyaluyuan kana kapalai palebe. Ngan dina kasempetan ieu sakalian mang rek nyarita ka Jang Sarim. Lamun Jang Sarim nerangkeun hiji pasualan atau pangalaman teu kudu nyebutkeun sanggup disumpah segala rupa Jang. Sabab sanajan caritaan Jang Sarim bohong ge, lain ngobohong ka batur tapi ngabobodo awak sorangan. Kalayan anu bakal ngarasa rugina lain batur tapi ujang sorangan. Tapi lamun Jang Sarim geus boga niat rek nyarita nu jujur, teu kudu loba kasieun jeung karingrang lantaran ari hirup jujur mah cara ngabohong moal hariwang rumingkang indit-inditan. Init inggis ku bisi rempan ku sugan. Ari sababna kieu geura ieu. Ke punten heula ka sakedap palebe ieu. Sim kuring bari nerangkeun heula luang kanu ngarora sangkan teu boga hutang ieu. Cek Mang Haris bari reg heula eureun nyaritana terus ngareret ka palebe. Pok ku palebe dijawab, "Oh sawios Mang Haris. Lantaran memang kewajiban urang salaku kolot kudu mere papata jeung luang pangalaman kanu ngarora. Sabab urang teh moal hirup salilana sedengkeun nu bakal aja digagantina teh apaan pamuda nu masih keneh ngora pamuda harapan bangsa.
sok teraskeun Mang Haris. Cek palebe bari regoat-regoat nginum heula ban rek bagianana. Sedengkeun nu sejen narurutan ngarinum heula ban rek nu haneut keneh. Puguh we matak seger kana awak kawantu kaayaan peuting. Ari Mang Haris pok nyarita deui neruskeun hanca mapatahan ka si Sarim jeung ka si Otong. Nah, nya atur nuhun ari kitu mah palebe. Sok urang teruskeun. Teruskeun deui jang Sarim kitu di jang Otong. Lantaran sarua ngarura keneh masih ngabutuhkeun luang jeung pangalaman. Ari Mang waktu keur ngora kungsi di papatahan ku jenatna Ki Mang. Ari papatahna teh kieu. Lamun maneh hayang lalega titincakan, hayang ulah hareurin tempat ulin, hayang loba bahaya. Lain bahaya, baraya maksud Mang teh. Hayang loba baraya jeung sobat ku aki rek dibere 5 jimat. Itu mimiti nama. Si aki nyarita teh ka Mang ieu harita teh. Atuh puguh we Mang teh jadi curing krek dibere 5 jimat teh. Lantaran cek beja mah lamun hayang menang 5 jimat teh teu gampang. Aya kudu tatapa 40 peuting cenah bejana mah. Aya kudu puasa, aya kudu ulah kiih bari nginum, bari ngising. Malah aya kudu mati geni. Ari Mang rek dibere 5 jimat sakaligus harita teh. Atuh ganjang ku Mang teh ditanyakeun ka si Aki. Naon jimatna Ki? Na Kris, na Batu Ali, na Isim atau si Kuning. Kitu ceuk Mang harita teh. Na ari cakakak teh si Aki kalah nyeungsirikeun ka Mang. Bari pok nyarios kieu si Aki teh. Teu aya gunana nu kitu patut mah Haris. Lamun teu boga jimat nu 5, sok dengekeun ku maneh Haris. Ari jimat anu 5 teh diwariskeun ka maneh nyaeta cager, bager, jujur, bener jeung pinter. Ari bener jeung pinter ngahaja disebut paneuri lantaran moal hese neangan lamun nu tilu geus beunang. Jadi pang-pang nama jelema kudu cager heula, jag-jag waringkas. Buta tulang, buta daging, ceuk paribasana. Cager dina segala-galana, cager rohani, cager jasmani. Lamun geus cager urang kudu bener. Geus bener urang jujur, pasti hartina mah pinter. Cager jeung bager jeung jujur, bener jeung pinter, bisa hartina mah diteangan kitu. Jadi lamun tadi ge disebutkeun ku Mang nya sakali deui, meh ngarti ka budak ngora. Ieu Mang aing ngobrol sok rada balelol deui lah. Pohoan babakuna mah tadi sok patukeun ieu. Dengekeun ieu ku jeung Sarim jeung Jang Otong nya dengekeun ieu. Jadi 5 jimat teh kahiji cager, kadua bager, katilu jujur, kaopat bener, kalima pinter. Sedengkeun anu kacida penting nama nyata cager heula. Cager lamun awak disebut sehat, bae jasmani sehat, eta teh sok disebut cager. Lamun jasmanina cager tangtu akal jeung pikiranna ge sehat. Lamun akal jeung pikiranna sehat tangtu pagawean sapopoe bakal bener jeung bager. Jadi ucapan tekad jeung lampah teh moal nyarekeun batur, lantaran pikiranna sehat bisa ngabedakeun mana jeung bener manu salah. Tah, lamun geus kitu kudu disusul ku jimat anu hiji deui, anu kasebut jujur. Hade, poho, sakali deui jimat teh ngaranna jujur. Lamun jimat nu tilu geus kapimilih, bakal timbul kahayang pikeun nuntut ilmu, ngulik pangarti, jeung ngalap pangabisa. Ngalap ilmu jeung pangarti, ngalap pangabisa tadi dinya bakal lahir bener jeung pinter. Lamun eta 5 jimat geus kapimilih kabeh sarta geus kumpul jadi hiji, bakal ngalahirkeun hiji jalma anu masagi, lir ibarat ngahijina dulur anu 4 kalima pancer. Ngarupakeun hiji makhluk anu tangguh, gagah, kuat, rongkah sarta takwa kanu maha kawasa, salilana ngabaktikeun diri ka Gusti Allah nu Maha Suci. Nah kitu Jang Haris. Jang Sarim. Jang Otong, kumaha kaharti kira-kirana?
Si Otong jeung si Sarim dicaritaan ku Mang Haris kitu teh para mitra sadaya. Ngeluk tungkul ajrih naker. Ngadenge ceritaan Mang Haris dipikir beki kapikir dirasa beki karasa geuning bener jimat anu 5 teh lamun bisa tumerep ka dirina estuni hiji bekal anu kacida pisan gedena. Ya, enak Mang rek nuluykeun di carita. Tapi sabalikna lamun pinter diheulakeun bahaya gede teh. Lantaran taya gunana sakabeh kapinteran lamun teu dicampuran atawa teu dibarengan ku jimat nu 4. Kumaneh kudu diingatkeun. Lamun jelema pinter tanpa dibarengan ku jimat nu 4 dina ngajalankeun kalakuan teh bakal leuwih pinter. Lamun maling bakal leuwih pinter malingna. Lamun nipu bakal leuwih pinter nipuna. Lamun ngabobodo ka batur beuki leuwih pinter ngabobodona. Lamun korupsi beuki leuwih pinter korupsina. Lamun teu dibarengan ku jimat nu 4 teh sakitu jimat warisan ti aki teh. Gitu. Jang Sarim jeung Jang Otong nu matak ngahaja ieu luang teh diterapkeun. Ditepakeun ka ujang duaan sugan we aya guna jeung mangfaatna pikeun pibakeleun hirup. Jang Sarim jeung Jang Otong. Kumaha kira-kirana kaharti? Cek Mang Haris. Bari netep kana duaan para mitra sadaya. Bari jeung ungut-ungutan. Malah lain duaan wungkus sedang pala bagi harita meni ungut-ungutan bakat ku panuju kana caritaan Mang Haris. Ari si Sarim sigana bae can pati ngartieun kana caritaan Mang Haris, pok nyarita bari ngarekepkeun silana. Ari nu sanesna mah kahartos Mang nanging aya sarupi anu teu kecan jelas abdi teh ieu. Nyata perkawis dulur nu 4 ka 5 pancer. Tak kecap eta teh ari nguping mah sering tapi teu terang eusina atanapi hartina. Cik terangkeun sakantenan mah. Lain kitu nyentongnya. Cik si Sarim bari ngareret heula ka si Otong. Atuh fokus si Otong dijawab. Nyatu bener we Rim. Entaran di barat ngadengekeun lalakon wayang golek atau dongeng. Ulangan didengekeun ramena wungku tapi kudu di Bandungan jeung caritaan-caritaan anu mangfaat. Memang bener ari ngadengekeun mah. Ngadengekeun matahan mah sok bari cangke babari cangke jeung babari seubeuh. Teu beda jeung nginum jajamu atawa ubar nu pait ceuk ti koge geus beubeuh. Teh kawas ngadahar nu ngeunah ceuk nafsu mah yang kusorangan we ari batur ulah. Tah kitu deui ilmu anu mangfaat sok rada hese ngadengekeunana. Tapi urang mah ulah kitu paksakeun we Rim. Ceuk si Otong regot nginum bandrekna. Palebe teu nyarita ngadenge caritaan si Otong kalah nyerengeh wari ngagilir-gilir rokok kawung dina bibir. Si Sarim sarua kalah molohok ka Mang Haris ngadaguan jawaban. Mang Haris ngahulang sakedeung ngadenge caritaan jelema tanapi budak anu 2 teh nu ngaran si Otong jeung si Sarim. Teu lila para mitra sadaya, Mang Haris ngajawab pertanyaan si Sarim bari ngagilirkeun silana. Dina ngajawab pertanyaan dimimitian ku seuri heula. Bener teh Jang Otong, bener. Ari pertanyaan Jang Sarim kieu geureuy. Tapi samemehna mangrek balaka heula ka Jang Sarim, nu bakal diterangkeun ka Jang Sarim teh dumasar kana kanyaho Mang warisan ti aki Mang baheula ieu. Lamun aya anu sejen hartina mah kaluar tina ieu perkara, da Mang mah beja ti aki Mang teu nyaho ti aki sejen mah kitu. Lamun Jang Sarim kurang sugema atawa kurang yakin karena keterangan ti emak, heupeuk we teangan deui atawa tatanya deui kanu sejen. Lantaran teu kurang-kurang jalma nu palinter jeung jelema nu loba kanyahona. Kieu ye Jang Sarim. Ari nu disebut dulur anu 4 ka 5 pancer. Nyata kahiji cai, kadua sari bumi. Kahiji sari cai, kadua sari bumi, katilu sari angin, kaopat sari geni. Ari nu kalima minangka pancerna hiji zat anu maha kawasa nu ngahirupkeun dulur urang nu 4. Ari pancer sarua jeung jojer atawa pokok. Jejer atawa pokok. Sedengkeun pancerna atawa jejerna kahirupan nyata jujur. Nu dibaturan ku dulur nu 4 sakumaha geus diterangkeun tadi, sakitu tah nurutkeun ilmu warisan ti aki emang mah. Tapi teu cukup sakitu ari eusina mah ngan
lamun diguar kabeh ujang duaan bisi olab ngadengekeunana umat taksa kitu heula ngarah ka dahar kabeh lantaran lamun diibaratkeun kanu keur nyicikeun cai mah mang tetekona ujang duaan gelasna lamun terus dicician tibatan ka inum kalah modal ayang-ayangan tah jeung tibatan ngayang tepugu mending dicicianana sakalian nginum heula aya manfaatna keur ujang aya manfaatna mang nya kitu keneh ceuk Mang Haris regot nginum deui ciga hanaang pisan tas nyarita sisari empok nyarita deui duh hatur nuhun atuh Mang sakitu ge katambi pisan ku abdi teh kalian mudah-mudahan abdi moal hanaang teuing parantos nginum cai ubar ti Mang mah diemut-emut mah leres geuninganan janten anu disebat dulur 4 kali 5 pancer teh diantawisna mah cenah anu disebatkeun ku Mang teh kahiji sari cai kadua sarina bumi katilu sarina angin kaopat sarina geni sareng dulur kalima pancerna minangkana mah zat anu maha kawasa terus pisan emut-emut mah geuning leres teh taina mah sumangga teraskeun pasualan anu ti payun teh syukur jang yuk ayeuna mah urang ngabandungan deui pasauran Palabe mangga Palabe teraskeun perkawis Basuri teh sim kuring parantos sayagi kanggo nampi kana kasauran ti Palabe tar sim kuring bade ngiringan ka mana kepalai Palabe cek Mang Haris nyaritana sopan pisan tandana tunduk kana kahayang Palabe si Sarim jeung si Otong meni maranco ngadaguan caritaan ti Palabe sanggeus ngusak-ngusak rokok kana asbak pok Palabe nyarita Mang Haris jadi pikeun neruskeun perkara tadi sanyana mah geus ampir beres lamun Mang Haris geus ngaluyuan ngan pikeun ngalaksanakeunana teu bisa ayeuna lantaran geus peuting jadi maksud kuring teh lamun Mang Haris satuju ku kuring rek diajak unggah ka imah Basuri tapi kulantaran ayeuna mah moal bisa kapaksa we urang isukan kitu maksud kuring teh Mang Haris cek Palabe bari netep ka Mang Haris atuh gancang ku Mang Haris dijawab janten kitu nya nya teh sawiya-wiya satu upami kitu mah nanging sareng insyaallah enjing abdi bade ka dieu deui nanging kedah wayah kumaha kinten-kintenna abdi ka dieuna supados abdi siap-siap ti siang keneh maklum abdi teh seueur padamelan teu kudu dinas teuing Mang Haris sasewe lantaran lain pagawean jangka ponok ieu mah tapi merlukeun waktu nu panjang pikeun ngabudalkeun pamaksudan urang ka Basuri ulah ditaraga jeung ulah getas harupateun bisi goreng balukarna pamaksudan urang kudu ditepikeun kalayan malapah gedang tapi ari pikeun patokan mah datang we kira-kira sabada magrib kawas ayeuna lah cek Palabe bari ngelinting deui roko daun kawung kolobot sampe memang Haris nyarita pok si Otong ngilu ngarewo ngaramekeun obrolan Palabe kitu deui Mang Haris punten abdi bade ngiring ngagandengan yeuh numutkeun emutan abdi mah ulah waka ngajantenkeun angkat ka ditu yeuh margi katinggalna Basuri teh nuju aya di bumina nuju teu aya di bumina abdi parantos 3 kali ngalangkung ka cakat bumina Basuri nanging tetep we teu araya da upami aya mah janilana sok muka tanapi Basuri sok katinggal ngontrol ka balongna tak kumargi kitu kumaha upami ngantosan sumpingna we atuh cek si Otong mere katerangan ka Palabe lantaran imah si Otong pangdekitna ka imah Basuri Palabe jeung Mang Haris silih reret jiga nu kaget hari si Sarim pok ngilun ngarewong leres Palabe lah Basuri teh aya di bumina sigana wae kabawa palid ku Cileuncang waktu hujan ageung lantaran pikiran ngeun lalampahan Basuri teh Palabe ya bati kitu abdi mah rada bingung ya mikiran mayit pamajikan nu balik deui kumaha teh nya Palabe cek si Sarim molohok ka Palabe tengah jawab kalah nanya ka Mang Haris bari rada molotot semu kaget nya kumaha teh Mang Haris da kuring mah teu malire deui harita teh cik sugan Mang Haris nyaho lantaran Mang Haris mah balik paneuri ih katuing da teu terang kuring ge eta sugan Palabe ngalongok henteu enjingna ari kuring mah bujang-bujang ngalongok deh sieun we nu aya nyaeta henteu Mang Haris kuring teh jika tujang Sarim darada loma ka Basuri terang henteu jang
Cek palebe ngareret kasih Sarim nuker colohok bengong. Katuh palebe. Abdi ge teu ngiring teu pipilueun ari parantos kitu mah. Ari numutkeun pangewet abdi mah sigana wae hujan wengi tadi teh. Jadi sanes hujan samanea lah. Mari pamingan samanea mah moal ka banjir tah. Hujan teh rupina bae ieu mah kirang langkung aya kana genep manea palebe. Cek si Sarim bari ditungtungan ku seuri. Saliwat masih gaheureuy caritaan si Sarim teh. Tapi katarimana kumang Haris gede gunana. Pok nanya ka palebe ngeunaan hujan nu peuting tadi teh. Ai, leres palebe. Sigana bae hujan wengi teh ngandung hijir tarucing nu kedah diteguk ku urang. Margi kuring sok nguping dongeng teh sepuh. Lamun kabeneran aya nu muhit ka siluman tilar dunya, sok aya hujan ageng. Lantaran mayitna upami dikubur mah teu ditampi cenah. Kumaha numutkeun pamanak palebe. Wabua nya Basuri teh kacana ku caah waktos malidkeun layon istrina. Cek Mang Haris bari neuteup ka palebe ari nu ditanya kalangah huleng jiga nu mikir. Leng sarereang hilu mikiran hujan jeung Basuri. Sanggeus rada lila pok palebe nyarita nerangkeun pamanggihna. Mang Haris, Jang Sarim katut Jang Otong. Ngeunaan perkara hujan aya dua pijawabeun. Kahiji sakumaha ceuk pamikir Mang Haris, lamun aya jalma model Basuri tilar dunya pasti hujan gede. Lantaran bumi teu daek narima kana layonna, da paehna eta teh dicokot ku siluman nu dipunjungna. Saupama hujan nu peuting kamari disambungkeun jeung kaayaan Basuri jigana aya benerna, ngan kuring teu bisa ngajamin ari nya henteu nama. Ari kaduana, rek teu banjir kumaha atuh lantaran leuweung nu aya di sirah walungan geus ipis. Ipis pisan. Malah jigana lamun diantep mah bakal jadi kawas sirah kojek atawa si gundul teh. Dai akibatna tina kurang rasa tanggung jawab ti manusia ka alam jeung lingkunganana. Da saupama manusia ngarti mah yen leuweung taneuh jeung cai kudu dipikanyaah, geus tangtu cai ge moal ngambek ka manusia. Da ieu mah kumaha atuh? Leuweung nu sakuduna dipikanyaah teh kalah ka ieu mah diraruksak di ala unggal poe ari melak langka, ari ngala meuni minang. Taneuh anu sakuduna dipiara jeung dijaga, ieu mah kalah diantep sinarurud ka bawah caah. Ari geus datang caah atawa banjir ngan saukur ku kulutus. Ari ceuk kahayang kuring mah heug. Lamun aya kajadian kitu teh pikiran sing nepi kana jucungna. Lamun geus kapikir naon sababna terus pikiran saha anu salahna. Lamun geus kapanggih salah benerna buru-buru benerkeun. Lamun kasalahan aya di urang buru-buru eureunnan migawe kasalahan sarta ganti ku pagawean nu mangfaat. Lamun tadina tukang nguaran kai kudu jadi tukang melakna. Hari leuweung taneuh jeung cai dipikanyaah mah pirak urek ngaruksa ka urang. Kitu tanurutkeun pamanggih kuring mah. Kumari ceuk Mang Haris. Ceuk palebay nyarita ditungtungan kumaha ceuk Mang Haris. Atuh para mitra Mang Haris bari ngareret teh. Sedang si Sarim jeung si Otong gawenangan ungut-ungutan we tanana ngarti. Ari Mang Haris pok ngajawab. Duh, leres pisan palebe. Upami kitu mah aku resareng pamadegan sim kuring, margi sim kuring oge parantos terang ti Pak RT perkawis leuweung gundul sareng akibatna. Samali saur Pak RT teh kedah ngawitan ti ayeuna ngabiasakeun pepelakan, margi supami teu ayeuna bade iraha deui surna. Lantaran hal ieu teh kewajiban sarerea pikeun miarana. Tak kitu pamadegan kuring teh palebe. Heuh syukur atuh Haris. Ayo urang babarengan miara jeung ngamumule titipan anak incu urang. Kumari si Sarim, Jang Sarim, kardi henteu. Ai perkawis leuweung gundul taneuh cai banjir sareng taneuh nu mah rurud ku abdi kahartos pisan palebe. Nanging ngaruksak saha tuh? Da abdi mah da ngalasulug dengan saukur mulungan dahan anu gararing segede-gede ping-ping ucing. Kitu ge bari jeung kudu
sudah cideg sieun aya pamanor leuweung cek si Sarim bari neuteup ka Palebe lantaran asa kaisinan manehna ge sok ngalasuluh ka leuweung. Barang ngadenge caritaan si Sarim anu memang rada kaisinan kulantaran aya urusan jeung leuweung-leuweung kitu. Palebe terus harita teh nyarita, ih lain ka Jang Sarim kuring mah nyarita kitu sote. Tapi kasing saha bae nu rumasa ngaruksak leuweung. So asa-asa nama urang ulah nanyakeun ka batur tapi kudu nanya ka diri sorangan. Lantaran soal ieu teh geus lain Rusia sarerea geus ampir nyarango. Saha sabenerna nu ngaruksak leuweung? Taina mah teh kudu nunyuk ka si itu si eta, tunyuk we diri sorangan kalawan satria. Lantaran terus-terusan nyalahkeun batur mah moal aya tungtung, nah kitu ta Jang Sarim. Oh kitunya kahartos satu kabeh oge. Tapi aya hiji deui nu teh can ngartos teh nyata tadi Palebe nyaurkeun. Yen urang ngamumule jeung miara titipan incu urang. Naon teh hartosna? Da abdi mah teu rumasa katitipan ku incu. Uga anak ge masih kena bilatung dulang bujang-bujang gaduh incu. Cek si Sarim can ngartieun kana caritaan Palebe nu ngandung siloka. Lantaran ari nyarita ka jalma awam model si Sarim kudu sajelasna bae. Lamun dibari cau tia mah kudu meunang mesek jeung kudu geus asak. Lantaran lamun disere dibere cau jeung cangkangna bakal diteureuy kabeh akhirna matak nyeri beuteung atawa kabeureuyan. Komo lamun dibere cau atah mah jeung tibatan diteureuy kalah dibalangkeun. Tah kulantaran kitu kapaksa ku Palebe kudu dijelaskeun kieu caritaan Palebe teh. Hampura kuring da Jang Sarim. Lantaran rumasa geus nyodoreun dahara nu atah keneh. Memang ai kadaharan atah keneh memuncau keusal karasana. Sok bandungan deui sangkan kaharti ku kuring rek diasakan heula ye. Ngan pikeun ngajelaskeunana Jang Sarim kudu ngajawab pertanyaan kuring. Ari Jang Sarim rumasa boga indung jeung bapa. Ih, kan tenan we Palebe. Malah apa sagala rupi pun bapa jenenganna pasariam. Karesepna lintar ngalalauk di walungan hasil lauk beunteur jeler bogo kehkel sareng sajabina kitu Palebe teh. Duh. Komoni dibejakeun jeung nu kituna Jang Sarim mah. Tapi teu naon alus-alus. Meh kuring nyaho. Jadi bapa Jang Sarim teh Sariam ari aki Jang Sarim saha ngaranna? Ai jenengan pun aki mah Sarhim karesepna ngalamanuk di leuweung. Sakapeung disumpit sakapeung dipikat nganggo leget teureub. Malihan pun aki mah gaduh asian si leget teureub. Bener. Euy syukur Jang. Lamun kitu hartina ujang teh yakin boga bapa, boga aki jeung boga buyut. Tah, lamun geus kitu, Jang Sarim tang tu bakal boga anak, bakal boga incu, bakal boga buyut, bakal boga bao, udeg-udeg jang ngawareng ka kai ciwur bau-bau sinuk jeung sajabana. Jelas Jang Sarim ieu teh. Hal ieu teh geus teu bisa dibantah deui. Lamun urang ayeuna teu daek miara leuweung jeung alam anu ku urang dicicingan geus tangtu incu-incu urang jaga moal nyahoeun hejona leuweung paling-palingan saukur di alam impian atawa dongeng. Engke mah Mang Jaya teh ngadongeng beda deui meureun. Moal model ayeuna sigana Mang Jaya teh. Kitu. Tah. Moal nyahoeun tinggurayangna monyet kajaba di kebon binatang. Moal nyahoeun maung kajaba dina gamar atawa di kebon binatang. Moal nyahoeun recetna sora manuk kajaba dina kaset. Moal nyahoeun ting araclogna manuk dina dahan-dahan kai kajaba dina kurung. Atawa dina film. Atawa dina videotip. Tah, moal nyahoeun seungitna kembang. Kembang ros jeung malati kajaba kembang dijeunan tina kertas jeung plastik. Jeung sajabana. Tah lamun geus kitu incu-incu urang teh bakal tumanya kanini akina kieu pokna teh. Aki peuting tadi uing ngadengekeun dongeng dina radio. Cenah Mang Jaya ngadongeng cenah.
di daerah urang baheula teh loba leuweung ganggong simagonggong nu loba wagongna. Ting buringkal oraina, ting galawur maungna, ting gurayang monyetna jeung dutungna, ting geleber manukna, ting gulidag cai walunganana, eta teh leres aki. Tah, lamun Jang Sarim ditanya kitu, rek kumaha ngajawabna Jang Sarim. Tah kitu Jang Sarim. Jadi kuring yang nyarita teh sabenerna mah merenya ka Jang Sarim nu aya patula patalina jeung turunan urang. Sedengkeun ari tanah teh apan eta teh nu perlu kudu dipirosea Jang Sarim. Kumaha kari? Kunaon make cicing wae? Kartos palebe syukur ari karti mah. Ya, syukur. Hanya kali waktuna keburu beak lah. Hayang kuring dan nuluykeun carita andalantaran penting pisan ieu teh. Tapi sok sanajan kitu urang tuluykeun isuk atunya. Waktos kabujang sae para mitra sadaya.